Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Petebang di sarang tata dan miharja anu baris nyanggakeun carpon satir Sunda anu judulna Sanggeuk Yasana Dadang Sadkar. Mangga wilujeng ngadangukeun. Suara piriwit ditiup semua ngalengis. Rieg kareta ngarieg tuluy maju. Mimitina lalaunan beuki lila beuki ngagancangan. Yuswa ngereret kana air loji. Tadi barang mimiti indit panceg tabuh gendep isuk-isuk. Geuning lain ukur beja. Nyawe ayeuna mah kareta teh tarang ngaret. Mun taya halangan harungan, kumanehna kaijir pidatangeun ka Jakarta teh kurang leuwih tabuh salapan. Kawasna bakal cukup ya waktu keur nguruskeun urusan kantor teh. Jadi engke bakal bisa balik deui ka Bandung make parahyangan anu berangkat jam 5 sore di Jakarta. Saja jalan Yuswa anteng neuteub tetenjoan saluareun kaca jandela. Kagadeuwahkeun soteh pedah we aya budak ngora nu diuk di bangku hareup Noel kana pingping lalaunan. Punya api pak, cenah. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora teh. Pekulitanana beunang disebut konar. Buukna model punk rock pirang, semu beureum, duka bener asli, duka pedah dicet. Celina dianting sabelah. Papakeanana kaluhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol, curug jeung cinggir bari jajangkung jeung jarijina ditilepkeun. Sareretan mah badis gambar tanduk banteng. Luhureun gambar leungeun teh aya tulisan Metallica ku warna beureum. Ari kahandapna di calana blue jeans belel, soeh palebah turna. Tapi sok sanajan kacirina rada nyentrik oge, ari rengkuh-rengkuhna mah eta budak ngora teh sopan pisan. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zipo tina saku calana. Tuluy diasongkeun bari dipangnyekeskeun. Si budak ngora teh ngarongkong nyeungeutkeun rokona, kelepus udud. Makasih pak, pokna. Sama-sama, walan Yuswa bari imut. Sugan teh rek ngan sakitu, horeng si budak ngora teh kalah terus ngajak ngobrol. Mau ke Jakarta? Cenah. Iya. Di Jakartanya di mana? Cuma mau ke Tamrin, ada urusan kerjaan sedikit. Nanti sore juga pulang lagi. Tidinya mah bae ngobrol ngaler ngidul. Malah manepi kami lumang mikirankeun urusan negara sagala, abong kebiasaan. Tuluy silih tanya, wawuh teu kasih itu, wawuh teu kasih ieu. Geus lila uplek maka karawe silih tanya ngaran. Saya Yuswa, cek Yuswa ngawalon panakon. Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua, tapi orang-orang lebih suka manggil saya Yuswa. Saya Oding, cek budak ngora teh samemeh ditanya. Itu kalau nama yang benernya. Kalau teman-teman sih lebih suka manggil saya Menir Oding van Holland. Loh, emangnya Menir Oding punya darah Belanda? Cek Yuswa barir seuri. Enggak juga. Mereka kan cuman usil doang, Pak. Kalau saya sih orang Sunda asli, tembalna. Geuning. Hanas tita tadi ngawangkong ku bahasa Indonesia. Atuh dah ari sugan teh. Cuman saya nggak bisa bahasa Sunda pak. Tapi kalau dengerin orang ngomong sih ngerti. Menir Oding menirikat nempas omongan beri nyerengeh. Baruk? Nah, abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonesia mulu sih. Buat eleh ku bapak atuh. Sanajan bapak lain orang Sunda ge ayeuna mah geus asa jadi orang Sunda we. Cek Yuswa rada mah panas. Gap kana rokok jeung zipo cekes diseungeut. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerbung. Emang bapak aslinya dari mana? Cek Menir Oding bari ngareret kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerbungkeun haseup. Di Tarutung. Tarutung itu di mana, Pak? Deket Sibolga di Sumatera Utara. Orang Batak. Mohon. Masa sih? Ari taeun teh. Terus marganya apa, Pak? Siregar. Kok bisa bahasa Sunda? Ari bapak majang nyekal prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lantaran hirup di tanah Sunda, atuh kana adat jeung budaya Sunda oge, kudu we milu ngomumule sok sanajan lain urang dieu pituin oge. Ari Menir Oding hayang bisa bahasa Sunda teu? Yuswa mancing-mancing bari setengah heureuy. Males apa? Habisnya susah banget sih, suka diketawain kalau salah. Mun salah kumaha? Iya, mestinya bilang neda, saya bilangnya tuang. Mestinya rompok, saya bilangnya bumi. Yang gitu-gitu deh. Cek Menir Oding semunu getun. Masalah undak usuk merenya. Tahu? Iya kali.
Jamak atuh kitu-kitu wae mah. Wayahna kudu daek diajar jeung daek era. Bapak ge jadi hayang ngadongengkeun lalakon baheula ye. Basa keur mimiti pisan diajar basa Sunda. Cek Yuswa ngupahan beri ngagedean hate. Emang gimana gitu Pak? Harita teh boga kikindeuan. Munir Oding nempas. Kikindeuan itu apa Pak? Kabogoh pacar. Tah kulantaran boga kabogoh ka urang Sunda. Bapak ge beuki keuyang hayang bisa basa Sunda teh. Ambeh babari komunikasi. Ngan hanjakal ku babaturan anu asli urang Sunda. Sakapeung sok dijieun jadi kaulinan. Sok diheureuykeun. Mun ngabejaan kecap-kecap basa Sunda, maranehna kadangkala sok ngahaja mapatahan salah. Kareta karasa asarada yang geyeng, sing horeng aya tikungan. Geus liwat tikungan mah diuk ge jadi ajeg deui. Lar aya panumpang saja nu ngaliwat bari ngareret muru lawang panto WC. Tayohna rada aneh ningali nu ngobrol. Nu hiji ku basa Indonesia, nu hiji deui ku basa Sunda. Tada teuing bakal leuwih aneheunana saupama nyahoeun mana nu urang Sunda jeung mana nu lain urang Sunda. Sakali mangsa ku pemitoheun teh ditawaran dahar. Yuswa neruskeun obrolanana. "Jang Yuswa, hayu urang tuang heula," ceuk pemitoheun teh. "Sangeuk, Pak," ditembalan ku bapak bari ngarengkurungkuh maneh. Nembalan kitu teh bane bae kungsi dipapatahan ku baturan. Kumaha kuduna ngajawab saupama diajak dahar. Nah atuh pemitoheun teh bet kalah ngadak-kadak jadi robah pasemon. Terus ngajanggilak ninggalkeun. Ti harita pimitoheun teh jadi ganti adat. Mun bapa datang rek apel, heg anjeunna anu keur nyampak pasti we ngadon ngajengkat ka jero. Ngan karasa dina ngabejaanana ka kabogo bapa ge sok bari rada ditarikeun, ngahaja ambeh kadenge ku bapa jiga nama. "Tuh, aya si Sangeuk," cenah. Atuh lila-lila mah bapa ge jadi ngarti yan kituna teh kulantaran teh heula bapa kungsi salah nembalan ku kecap Sangeuk teh. Tapi dabongan saha atuh pepatahanan anu teu bener mah. Munir Oding nyerengeh. "Terus gimana dong Pak?" Pokna bari seuri. Cohagna mah jadi teu disatujuan bae ku pimitoheun teh. Cenah boga piminantueun teh teu nyaho diundak usuk, eueuh kasopanan, teu boga temah wadi kawas jelema teu walagri. Mending oge neangan papada urang Sunda we nyai, loba ieu nu hayangeun. Akhirna mah nya jadi pegat we teu tulus kadinya. Wah, sayang juga ya Pak. Ngan aya hikmahna ari keur bapa mah. Jadi teu aya nu ngalandisi Sangeuk deui. Walon Yuswa bari seuri koneng. Nyati harita beuki getol ngulik basa Sunda teh supaya teu jadi bahan geugeuyan deui ti babaturan. "Kalau saya sih mendingan gak usah pakai bahasa Sunda aja," cek Munir Oding bari semunung beri gidig. Ari tuang rama jeung tuang ibu, kumaha mun ngadangu Munir nyarios ku bahasa Indonesia teh. "Cuek aja Pak." Sakedapan obrolan eureun heula kaganggu ku riyagna kareta nu rada tarip. Geus rada anteng, Yuswa muka deui carita. "Ari di Bandung di mana linggih teh?" "Linggih rumah ya Pak." "Mohon bumi di mana?" "Di Ciwastra." "Asli orang Bandung?" "Enggak sih, kalau aslinya dari Garut." "Di Garut? Garutna di mana?" "Kadi awas eta rokokan raksukan." Di Bayongbong Pak, di Goler." Munir Oding ngawalon bari kekerepesan ngepes-ngepeskeun calacah hurung nu murag kana kaosna. Yuswa asa kacentang gelap ngadenge kecap Goler teh. Sajoreret aya flashback ngaliwat kana uteukna. Betras inget zaman ka tukang-tukang. "Di Goler? Keke. Kenal sareng Pak Haji Irad?" cek Yuswa antusias. "Haji Irad mah kakek saya Pak, Bapak kenal ya." Munir Oding oge sarua bungaheun asa boga kolot jadi artis. "Aki tibu atau napi tirama?" "Dari mama, kalau papa mah asli dari Cilawu." "Atuh ari kitu mah moal saha deui?" Munir Oding teh moal henteu tangtu anakna Neng Kartini. "Dangan hiji-hijina atuh anak awewe Haji Irad mah," cek pikir Yuswa. "Saha tuang ibu teh kitu?" pokna asa-asa. "Mama Kartini?" "Tuh nya tetela teu salah," geureuntes hate Yuswa. Pipikiran Yuswa jadi cuscos dan kumaha-kumaha oge duriat mah gede pisan ka Neng Kartini harita teh. Dasar lain jodona kadinya kawasna. Damun segen teu gara-gara salah nembalan ku kecap Sangeuk mah, meureun ieu budak teh tangtuna ge anak aing. Nu teuteungeun mah Haji Irad we. Ari kanu bener-bener hayang diajar basa Sunda, mani eueuh pisan toleransi. Salah kitu bae ge make kudu jadi kuraweud, matak bolai teu jadi kawin. Ari ayeuna
Incuna sorangan beteu hayang-hayangeun acan nyarita ku basa Sunda. Mani abong. Ketang nah bet make di pikiran-pikiran teuing nya kawas nu rek pipilueun kana urusan batur bae. Kapan ceuk paribasa urang Batak oge, unang tortori nasu gondangmu. Mung sakitu baraya, hatur nuhun, Tata dan Mihaja pamit permios.